Jumat Kliwon. Bage acu tepang deui geuningan ieu. Dina Kemis wengi seperti biasa Jumat Kliwon nyarengan Sohib Kosmo. Aya sababaraha carita dina wengi ieu anu baris dipedar cu. Tapi Omas ulah ngadangukeun Jumat Kliwon sosoranganan. Omacu bisi aya nu maturan, bisi aya nu datang. Kade ulah ngadangukeun Jumat Kliwon sosoranganan. Ulah. Wilujeng ngadangukeun Jumat Kliwon. Basa kuring masih keneh cicing di daerah Cilimus Sukabumi. Nyaeta Kampung Cilimus teh salah sahiji lembur jajalaneun ka Pelabuhan Ratu. Tepati jauh jarakna ti Cilimus ka pelabuhan teh. Lamun make kendaraan mah paling setengah jam oge tepi. Malahan dina hawa oge geus karasa aya hawa-hawa laut. Hiji kajadian anu kaalaman harita di Masjid Cilimus. Basa kuring masih keneh budak, aya hiji kebiasaan anu sok dilakukeun ku kuring jeung babaturan. Lamun pareng pre sakola nya kuring sok ngadon sare di masjid, di mana beres ngaji teh tara langsung barali ka imah, tapi sok ngahaja ngadon sare di masjid. Malahan pihak DKM masjid nyieun ruangan khusus keur barudak anu marondok di masjid. Maklum di lembur kaayaan keur ngumpul ngariung. Kadang mah lain ngan ukur ngariung hungkul, tapi sakapeung sok bari ngaliwet. Ruangan nu sok dipake tempat mondok, tempat sarare barudak ngahaja disekat. Malahan make kaca gede anu bisa awas lamun ninggali ka jero masjid. Maksudna disekat kitu teh supaya barudak teu ngadon ngagoler di jero masjid, teu ngadon sare di tempat anu sok dipake salat. Eta ruangan khusus ke tempat anu marondok di masjid. Peuting eta kuring geus aya di ruangan tempat sare. Saacan sarare
kadang kuring sok ngadon ngobrol atau ngadon hareureuy silih gonjakan. Dina sajeroning ngobrol kitu teh teka rasa sok narungtutan sarare. Kadang nu geus tunduh pisan mah barang goler oge geus langsung kerek. Harita mah kuring masih keneh ngobrol jeung salah saurang babaturan anu ngaranna Dede. Ngobrol ngaler ngidul bari ngadagoan pitunduheun. Sajeroning obrolan teu nyadar kuring ngadon ngobrolkeun jin sagala. Pang-pang namah geus loba nu nyaritakeun atawa pangalaman ti kolot-kolot. Cenah di masjid mah sok aya jinan. Kadang cenah lamun urang salat tahajud sorangan di masjid sok bari dibaturan ku jin. Masih tanda tanya keneh hal sarupa kitu keur kuring mah. Pokoknya jadi lantaran nya kuring can pernah ngalaman kejadian aneh salila kuring sok ngadon sare di masjid. Dek mending geus karerek deui ari batur mah nya. Nya. Ari mana can jodoh kitu? Si sinarieun puguh ge wayah kieu teh. Asa cenghar keneh ieu teh. Sarua atuh jeung uing. Uing ge ngopi combring ye ngeunah. Uing ge santun pisan. Badeuk ya. Mung nyeri beuteung. Cenah lamun urang sare di masjid nya di tempat anu sok dipake salat teh. Sok dipindahkeun ku jin sia. Nah bener teh gitu. Jeung deui nah memangna di masjid teh sok aya jinan gitu deh. Enggak meureunnan. Soalna uing mah dacan ngalaman euy. Oh, gitunya. Jeung atuh maneh sarena pindah ka jero masjid jik deket Paimaran gaji. Ameh ngalaman dipindahkeun ku jin. Hal yang teuing. Jeung itu maneh we bucirak nyobaan mah. Ngeul beuna ge tong ngomong kitu segala. Yeun. Ye, gitu ari sieun teh. Kade tah sia aya jin ditukangan maneh maturan sare sia tah. Ku sabab kuring jeung si Dede ngobrolna bari ngagoler. Nya lila-lila mah teu karasa. Kuring jeung si Dede oge sare teu inget deui nanaon. Kira-kira jam 1 peuting kuring lilir ka biribinan ku sora anu ngetrokan kana kaca. Mimiti mah teu pati dipalire eta anu ngetrokan kaca teh. Ngan anu ngetrokan kaca teh teu eureun-eureun. Kuring jadi penasaran tuluy cengkat ninggali kana palebah sora anu keketrok. Tapi aneh, nah geuning basa ditinggali ku kuring mah beteh sasaha. Nah kuring ngagoler deui cek pamikir paling oge dedengean hungkul. Karek kuring rek meuremkeun panon. Ujug-ujug kadenge deui sora anu ngetrokan kaca teh. Malahan ayeuna mah leuwih tarik ngetrokanana. Kuring jadi kukulutus sabab ngerasa kaganggu ku sora anu ngadon ngetrokan kaca. Malahan kuring
langsung cengkat. Tuluy diuk lengan ukur nyekatkeun sirah. Tapi bari diuk kuring bari kukulutus. Saha tuh ngaganggu pisan norek sare ah. Oke, geus tunduh ya teh. Sanggeus cacarita kitu Panon ningali kana kaca. Kuring jadi ngagebeg. Basa ningali kaca rarasaan setengah percaya jeung henteu. Dina kaca katinggali aya leungeun gede. Malahan eta leungeun teh katinggali pinuh ku bulu. Sing horeng anu ngetrokan kana kaca teh nya leungeun eta. Katinggalina ngan ukur leungeun sapotong bari jeung taya awakan. Kuring jadi ngarasakeun ningali kitu mah. Cacak katinggali ngan ukur leungeun. Tapi naha eta leungeun teh beut matak pikasieun. Geumpeur pacampur jeung sieun. Kusabab kitu kuring ngaguya-guya si Dede anu sare gigireun kuring. Tapi nu diguya-guya teh teu daek hudang. Malah katinggalina kalah beuki tibra sarena. Kuring beuki ngarasa sieun. Sok sanajan sare di dinya teh henteu sorangan. Malahan loba batur. Tapi jadi karasa cuang cieung asa taya batur. Leungeun anu ngetrokan kaca siga ngahaja nying sieunan kuring. Harita kuring jadi bibir gidigan. Bari diuk undur-unduran malah awak nepikeun ka nyarane kana tembok. Bari jeung Panon terus mancong ngawaskeun kana leungeun anu naplok dinu kaca. Puting eta karasana ku kuring beuki tambah keung. Dak dumadak di luar kadenge suara angin anu ngegelebug. Geus mah aya leungeun buntung anu ngetrokan kaca. Teu lila kadenge ku kuring aya suara sapatu anu plok-plak siga aya jelema anu keur leuleumpangan dina ubin. Bari jeung dibarengan kadenge suara anu narakolan parabot dapur. Ku kuring kadenge gandeng pisan. Tapi hal sarupa kitu teh ngan ukur kajadian ka kuring. Kusabab ari nu sejen mah angger taya anu hudang saurang-urang acan. Komo deui basa ningali kana kaca nu aya leungeun buntung. Beuki geumpeur deui sabab katinggali eta leungeun teh beut siga kaluar tina kaca. Leungeun buntung jadi nembus kana kaca. Awak kuring teu sirikna jadi beuki rapet kana tembok. Leungeun buntung nu matak pikasieun. Beuki lila siga anu beuki ngadeuketan ka kuring. Kuring geus teu bisa dinahan rasa kasieun. Nya antugna mah kuring ngalengrek ka paehan. Sadarna deui kuring keur diriung-riung ku babaturan anu geus harudang tina sarena. Kuring
dihudangkeunna hese pisan cenah. Jeung deui naha kuring ngadon ngagoler teh bet di lawang panto. Basa kuring sadar, kuring langsung ngagorowok. Kusabab pangacian masih kene can pulih sagemblengna. Tulungan dek, tulungan aya leungeun, aya leungeun. Kunaon ari maneh Wan? Jeung naon maksudna aya leungeun teh? Sieun, aya leungeun hideung gede dina kaca dek. Ngimpi meureun Eling sok nya istighfar. Astagfirullahaladzim. Pengacian kuring pulih desa bihari, kuring cacarita ngeunaan kejadian tadi peuting. Malahan keur kuring cacarita ngeunaan kejadian tadi peuting, kurumuy salah seorang pangurus masjid anu datang. Sabab imahna pangurus masjid teh pagigir-gigir jeung masjid. Jadi lamun aya nanaon di masjid teh geus pasti kadenge ka imahna. Nya kuring oge ngajelaskeun kabeh kajadian anu kaalaman ka pangurus masjid. Pangurus masjid oge sanggeus ngadenge katerangan ti kuring mah manehna teu terus ambek ka kuring jeung barudak. Malahan manehna oge percaya kana naon bae anu kaalaman ku kuring. Ya cenah memang enya eta leungeun anu katinggali ku kuring teh leungeunna jin. Sanggeus kuring ngalaman kejadian sarupa kitu, kuring jadi kandel kepercayaan yen enya ayana makhluk jin teh. Malahan lamun urang bisa awas paningali batin mah, nya urang hirup di alam dunia teh pagaliwota jeung anu disebut makhluk goib. Urang hirup pageling gisik jeung maranehna.
Haji Saleh Sutardi. Alamat Sadangsari, Kelurahan Andir, Kecamatan Bale Endah. Bisa disebut daerah pabrik lembur kuring teh. Kusabab geus loba pabrik nu aya di daerah nu teu jauh ti imah kuring. Ari pabrik nu geus araya kalobaan mah pabrik kain. Gawe sip sore. Jadi lamun asup jam 3 teh kaluarna jam 11 peuting. Hal sarupa kitu geus teu jadi hewagan keur kasumangetan kuring kana gawe. Pamikir kuring digawe rek bagian peuting atau bagian beurang nya sarua wae. Pokok nu leuwih penting keur kuring bisa terus digawe, hasilna keur nutupan biaya hirup sapopoe. Ninggang malam Salasa harita teu karasa nyarelekna waktu ari bari ngalaksanakeun pagawean mah asa cikeneh jam 3 sore. Ayeuna geus nincak jam 11 peuting. Geus waktuna kuring jeung anu sejen balik di tempat digawe. Saberesna digawe, kuring langsung muru ke tempat di mana kuring parkir sapeda. Kasampak di palebadinya keur aya salah saurang satpam anu kabagian tugas peuting tepikeun ka isuk-isuk. Kusabab kuring geus lumayan wanoh jeung eta satpam. Samemeh kuring indit, kuring ngadon ngobrol heula. Bari jeung ngahaja samemeh balik ngadon ngarokok heula. Dasarna digawe mah pogo oge teu bisa ngadon ngarokok-rokok acan. Asa tiris hawana puting ayeuna mah euy. Har, nah ada abdi mah teu ngarasa tiris. Nah nyabut bedanya. Nyanya atuh dah dirinya mati jero pabrik. Urang mah geus ti magrib, coba ti magrib di dieu geura. Benernya sigana mah kitu. Sabada ngobrol jeung satpam, teu lila kuring langsung balik ka imah bari jeung numpak sapeda. Kuring ngaboseh sapeda leuwih ati-ati. Sabab ngan ukur bisa ninggali jalan satapa-tapa caang ku sorot cahaya lampu panerangan jalan. Da sidik pan sapeda anu ditumpakan teh teu make lampu siga motor. Sok sanajan ngajalankeun laun oge, nu penting salamet kuring bisa balik tepikeun ka imah. Balik peuting tambah nyorangan, keur kuring teu jadi gangguan. Kusabab supaya teu jauh teuing jalan balikna, harita kuring ngadon motong jalan. Harita kuring motong jalan ka sisieun Citarum anu jalanna asup ti Gang Awung nu aya di daerah Katapang Soreang. Nah betara-tara teh biasana basa keur aya di jalan sisieun Citarum bet asa cing sareblak hate siga anu rek manggih kareuwas. Jeung nu jadi kuring rada heran peuting eta di jalan teh beuti iseun.
Geus taya jalma anu nglampreng atawa ngadon paliliwat jeung kuring anu keur numpak sapeda. Kuring oge jadi aya rasa keung mah. Sok komo jalanan anu disorang teh poek. Aya rek ngadon ngebut ngabose. Da puguh taya lampuan. Sieun nincak logak anu jero. Atawa kusabab poek tepati katinggali jalan. Hayo we kuring tigeblus ka Citarum. Basa kuring tepi ka daerah Darmaga. Kuring rada ngarengkog kulantaran ningali siga aya jelema duaan di handapeun tangkal cau. Panyangka mah boa eta jalma teh awewe jeung lalaki anu keur ngadon bobogohan. Tapi naha atuh basa geus deukeut pisan. Sing horeng anu aya di handapeun tangkal cau teh dua urang budak leutik. Saliwatan katinggali bajuna eta dua urang budak teh. Barase siga anu geus ngadon guyang disusukan. Beungeutna eta dua urang budak teh can jelas katinggali ku kuring. Sabab maranehna awakna nonggongan ka kuring. Ningali sarupa kitu kuring ngarasa karunya ka eta budak. Sok komo katinggalina awakna siga anu ngadeg-deg semua anu kabulusan. Jorojoy kuring hayang nulungan eta budak anu keur diuk dina handapeun tangkal cau. Kuring ngerasa karunya ka eta budak. Harita kuring oge langsung nyetenarkeun sapeda. Nah atuh bahasa kuring rek lempang muru ka eta budak. Sabot keur kuring munda sapeda. Eta budak teh geus areuweut di handapeun tangkal cau. Kuring jadi ngauleng mikiran kana eta kajadian. Nah dua orang budak teh bet ngaleungit tina panempok kuring. Lamun eta dua orang budak teh arindit pasti kudu kanyahoan inditna. Teu loba mikir panjang kana eta kajadian. Kuring langsung numpakan di sapeda. Nah tuh can oge kuring indit ti palebah handapeun tangkal cau bet kadenge aya sora budak anu ceurik. Eta dua urang budak ceurik bari terus sasambat ka indung bapakna. Nu kadenge ku kuring mah eta budak teh sasambat bari nyebut-nyebut tiris. Ari ku kuring ditinggali mah kapal bah eta budak anu keur kadenge ceurik teh geuning taya sasaha. Hal eta ngajadikeun kuring cing puringkak bulu punuk. Tagoe panyangka kuring eta anu katinggali ku kuring bari jeung kadenge sorana eta teh lain budak biasa. Tapi sigana wae jurig anu ngarupakeun budak leutik. Geus jelas kitu mah kuring oge teu loba mikir panjang. Kuring langsung numpangkan deui sapeda. Bari terus kabose sapeda ninggalkeun Darmaga.
jalanin anu keur kukuring di sorang. Geus pasti we eta budak anu katinggali dariuk di hanapeun tangkal jauh anu ayana di sisi gawir darmaga. Manehna teh dua urang budak anu titeuleum di eta darmaga. Geus jauh kuring ti darmaga, malahan geus anjog ka hiji lembur. Anu karasa aneh ku kuring peuting eta. Nah kayaan lembur teh beti iseun. Biasa oge tara kitu-kitu teuing. Jeung harita mah bet karasa keueung. Basa kuring asup ka lembur eta teh. Karasa keueung beda ti biasana. Malahan hawar-hawar bet kadenge aya suara anjing anu babaung sagala. Hal eta nambahan karasa keueung keur kuring. Keur kuring neruskeun balik buru ka imah. Di jajalaneun aya entok anu ngengkangan ngagokan jalan anu keur disorang. Kuring oge jadi kesal. Nya antugna eta entok teh ku kuring ditajong satarikna. Malahan nepikeun ka jauh eta entok mecelengna. Geus kitu kuring neruskeun deui ngabose sapeda. Muru ka imah anu tinggal sababaraha suhunan deui. Atuh keur kitu teh. Ujug-ujug entok anu tadi ditajong ku kuring teh hiber ngagarapak ka hareupeun kuring. Malahan hampir kana beungeut. Kajadianana leungeun kuring replek. Eta entok teh beunang katewak ku kuring. Sanggeus kitu eta entok anu geus aya dina leungeun teh ku kuring dibeubeutkeun satarikna. Tapi basa eta entok dibeubeutkeun ku kuring aya kajadian aneh. Basa entok dibeubeutkeun ragrag kana taneuh. Ujug-ujug eta entok teh robah jadi siga jelema. Malahan beuki lila beuki jelas katinggali eta entok teh bet jadi awewe. Eta entok anu geus jadi awewe teh ujug-ujug cengkat. Manehna terus nangtung. Breh katinggali ayeuna mah sabeuleuh genjeurna. Salah seorang wujud awewe anu make kain bodas bari jeung buukna ngaring kiwik panjang. Awak kuring jadi ngadeg-deg awahing kusieun. Katinggalina ku kuring beungeutna awewe teh geus hideung. Bari jeung panonna molotot semua ambek sapeda ujug-ujug pegat teu pupuguh. Sapeda oge jadi teu bisa dibose. Kuring beuki ngarasa sieun anu kacida. Sok komodo ningali eta makhluk anu geus aya dina pucuk tangkal kalapa. Ujug-ujug ketinggali Nyi Rorot ngalayang nyamperkeun ngadeuketan ka kuring. Sate kapola kuring gogorowokan minta tulung. Tapi weleh teh jalma anu nyetu. Karasa suku aya anu nyekel. Malahan kejadianana siga kuring tadi nyekel suku entog anu terus ku kuring dibeubeutkeun. Nya kejadian sarupa kitu cek rasa ke alaman ku kuring. Awak kuring diangkat tina palebah suku. Bari terus awak kuring dibeubeutkeun. Malahan kuring tepikeun ka teu inget di bumi alam. Sadarna kuring geus aya di imah bari pada ngariung. Malahan aya anu ngubaran kuring anu keur kapiuhan. Kuring kapanggih ku ronda keur ngagoler di palabahandapeun tangkal kalapa.
akhirna kuring teh pada ngagarotong di bawah ka imah. Kuring sadar bari awak ngerasa asa nyareri. Siga nama balukar tina dibebeutkeun teh. Pagawean teh sok purah camping jeung babaturan anu sarua pada resep ulin ka leuweung. Poe Jumaah paso sore kuring jeung 3 urang babaturan geus siap indit rek ngadon camping ka daerah Sukawana nu aya di Parongpong. Teka catur di perjalanan mah kuring jeung batur-batur kuring geus tepi ka tempat anu rek dipake camping ku kuring. Kuring geus mineng ngadon camping di Sukawana teh. Jadi geus apal pisan tempat jeung kaayaanna. Harita mah rada beda. Biasana mun camping teh tarasa rombongan. Sok aya we batur oge nu bareng camping di tempat eta. Asa rombongan urang hungkul nu camping teh nya euy. Nya, biasana masuk loba euy anu camping di dia teh. Tumben aya nama rada sepi kieu euy. Sakumaha biasa sanggeus tepi ka lokasi camping. Kuring jeung batur-batur langsung nyieun tenda sarta terus ngalasuluh keur beuleumeun nyieun api unggun jang engke peuting.
Wanci nyedak ka peuting. Api unggun geus hurung. Lumayan teu tiris teuing adi aya seuneu dudukan mah. Mincak waktu jam 11 peuting, si Asep geus ngajak asup ka tenda. Nya akhirna mah kuring jeung nu sejena asup ka tenda. Rasa beda peuting ayeuna teh. Teu kos peuting-peuting biasa. Nah misalnya orang-orang camping di dia teh rasa keung. Padahal mineng camping di dieu teh nya, tapi beda rasa. Geus tong nyarita ka mana wae. Sare-sare ah. Kuring nitah sare ka batur-batur, tapi kuring sorangan ge teu bisa sare. Dipeureum-peureum oge angger we teu bisa sare. Jeung keur kitu teh ujug-ujug kadenge sora manuk incuing. Kuring jadi tambah keung. Kuring jadi ngalamun bari panon nempok keluar tina lawang tenda. Barang kuring nempok keluareun tenda, kuring reuwas campur keung. Sabab katempo pisan aya nu ngolebat siga aya jalma di saluareun tenda. Kuring ngarasa sieun jeung deui nu nyaring teh ngan tinggal kuring sorangan dan nu sejen mah geus sarare kadenge kerek patembalan. Kuring ngahudangkeun si Asep nu ngagoler deket jeung kuring. Sep, udah ngeula Sep. Aya naon atuh? Kana sare ya. Jelema di luar Sep. Si Asep hudang disebutkeun aya jelema di luar teh. Lawang tenda disingkapkeun. Di luareun tenda katinggali siga aya awewe nu keur ngadeangkeun tonggong kana ruhak sesa durukan api unggun. Kuring jeung si Asep kaluar tina jero tenda. Kadenge kuring eta awewe teh siga ceurik. Leungeunna eta awewe nangkep kana sukuna bari beungeutna kana tuur. Kuring jeung si Asep teu bisa jelas ningali beungeutna eta awewe. Kunaon neng teh sareng tos di mana? Ni wantunan sosoranganan. Eta awewe teu nembalan. Bari angger teu daek nembongkeun beungeut. Eta awewe nyaritakeun kajadian nu dialaman ku manehna ka kuring. Abdi euis. Duaan sareng kabogo abdi tadi nama. Kabogo abdi jahat. Abdi digadaba. Sanggeus kehormatan abdi digadaba. Abdi ditinggalkeun ku manehna. Abdi nyungkeun tulung.
ka Bapak abdi. Baju abdi aya di andaman tangkal kai di sisi susukan. Eta awewe ngabejakeun alamat imahna jelas pisan. Sanggeus kitu ketinggali eta awewe teh nangtung bari tetep awak nama nonggongan kuring jeung si Asep. Eta awewe lempang sapok-pokeun kuring ngomong. Kuring jeung si Asep ruas bari gigisik panon. Sabab eta awewe teh Sep jurig sia. Bulu punuk kuring carengkat. Kuring jeung si Asep buru-buru langsung asup ka tenda. Isukna kuring nyaritakeun kajadian nu kaalaman tadi peuting ka si Yudi jeung si Dedi. Da maranehna mah sarare tibra nepi ka isuk-isuk. Satadina kuring camping teh rek lila. Ku aya kajadian tadi peuting kitu mah kuring kompak jeung babaturan rek neangan nepungan indung bapana awewe anu panggih peuting nu ngaku ngaran Euis. Teu hese neangan alamat awewe nu ngaku ngaran Euis teh. Kuring panggih jeung indung bapana ngadenge kabar kitu ti kuring. Indung bapa Euis kacidaruasna. Malahan mah indungna Euis langsung cerik. Carita ti indung bapana Euis budakna geus aya 2 minggu teu mulang init jeung kabogohna. Kuring jeung babaturan teu waka balik ka imah. Da hayang apal nepi ka beresna. Kuring milu nyusul jeung kolotna Euis. Neangan bajuna nu dicaritakeun ku Euis ka Asep jeung kuring. Teu lila neangan anu diamanatkeun ku Euis. Sing horeng anu disebut baju ku Euis teh layon Euis anu geus 2 minggu ngababatang di eta tempat. Euis dirogahala ku kabogohna. Layonna dipikeun ka sisi susukan.
kena ayah geningan. Tapi sekarang cu waktu terus tanya kapan Aki kedah pamit lah kedah uyah ke tempat anu jauh cu. Urang cekapkeun heula duwikeun ka dieu Jumat Kliwon ieu. Malam Jumaah payun urang teh sarangan deui.